Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Ki Demang Gunung Halu dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita pondok anu nyogok anu judulna The Power of Duster karya Kang Ari Salse Cepi Setiawan. Itu dongeng antara duda jeung randa. Pemeran teh Kang Imang jeung Lia we biasa atau Abah Dadang jeung Teti cocok. Bosen Kang Imang jeung eta mah jeung Lia mah. Tapi keun bae eta lumayan lah. Kumaha carita nu salajengna ieu lalakon The Power of Duster teh ulah ka mamana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur aktivitas palawargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bari masak ngiseuh gegerohna bapak-bapak bari nyoo naon nyoo manuk nya. Terus anu di padamelan di tempat konveksi bari ngajait ngobras motong di tempat cukur di pasar di pabrik di kantornya di perjalanan pokona mah kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan nya kumargi teh sakedik wargi urang nu aya di luar daerah di luar nagara bahkannya sok ngarupingkeun dongeng Mang Ian cenah janten landong kasono kalembur bagjanya sareng ulah hilap di like nya di komen pokokna manu teu komen burut sareng di share linkna supados teu nyangkolong ting kana waktos hentong aka sareng saumpamina hoyong nyawer ka simkuring tah aya nomor dana nomor rekening ge aya ayeuna mah tadi dieu nya etang-etang ieu we ngaapresiasi ya karena pedaran dongeng simkuring tong ageng-ageng 2000 we etang-etang parkir etang-etang wewes nya lumayan pan di etang-etang mah gitu tiasa kanggo meser panci seeng kate boboko aseupan gayung suluh danela panto sabun odol lomari kulkas ban televisi sagala we pokona mah supados teu nyangkolong ting kana waktu sayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon The Power of Duster mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Bandung heurin kutangtung Sumedang ngarang-rangan antara Bandung Sumedang janten kasang tukang saperkawis dua jalmi anu ditalikung gandrung ngantengkeun kangen dina kayaan paanggang wireh kailaharan dina nyorang kahirupan
Numiang ka Bandung mawa pate kadan ngagunung ninggalkeun anu nganjerek di Sumedang kawuh pangharepan. Aya anu kagambar dina teutepan sewang-sewangan nalika pipisahan. Sing enggal mulih deui Kang, pamugi teu kagoda ku tangtungan wanoja Bandung. Saurna kota kembang tangtosna seueur anu hempak ligar kawuh sumeleberna sesengitan. Di dia abdi ngantosan sok sanaos kedah ngarang-rangan teu cupat-cupat aca. Nanging abdi janji moal incah balilahan. Nu amitan ngalengkah najan seunggah regno gencang. Ras inget kana jati diri, mungguh lalaki nanggung jawab diri sorangan katut anak pamajikan. Sumanget tumuwuh saged nyinglar bang balu. Wilujeng kantun anu kayungjun, wayahna bager mualami mios di Sumedang. Antosan akang miang sejangala bentang, baris dikantet janten roncean mangrupi kagegelan kanggo salira anu teu boleh anjah celang dina sawangan. Poe eta mah Pirman ngarasa horeameun indit kapagawean, geus kaitung lila kalakah huleng jentul ngumbar lamunan di setengahing imah kontrakan. Gelas kopi anu kadua kari satengah deui, hatena marojengja alatan nyidem kahayang jeroning dada, luhlah samar polah hayang geura-geura balik ka imah. Hanjakal pisan pagawean jadi hahalang anu antukna Pirman keheul sorangan. Leungeuna masih keneh nyekelan HP, katempo dina layarna aya foto awewe make daster polos hejo sage. Tayohna mah Pirman teh keur kaleleban kudu jadi pamajikan. Sakapeung suraseuri sorangan satu tasna ningalian foto lia anu jumlahna puluhan. Najan loba pilihan, keur Pirman mah ukur hiji foto anu matak ngahudang rasa pating seleser jeung kumeleter. Nyaeta foto lia anu make daster. Lian ti matak ngacacang pipikiran, hatena oge mineng nyeblak dumadakan. Kekeh beda cenah daya tarikna mun seglia dina balutan busana daster. Matak lieur bumi alam asa muter menggoda ngagedoran dada. Lia begitu mengesankan ngaruntageun rarasaan, mempesona matak serg kana calana. Ngajadikeun uteuh Kang Imang ngadadak traveling komo mun seug katebak angin heug nyingsat nembongkeun anu dipinding-pinding. Atuh matak rungsing Kang Imang hayang geura tanding gulang-guling. Daster ipis nutupan kawasan strategis mun dicabak matak muringis ngarobah anu murungkut jadi heuras kawas linggis. Tuluy ngolo bari lumengis, please atuh please. Saur ibu-ibu mah daster teh mangrupa baju anu genah dipake awewe dina barang gawe sapopoe. Kaharti oge kabayang bakal riweuh make gamis bari nyeuseuh. Kacipta bakal kasiksa ngepel dodongkoan make burukat atawa kabaya jigana gagal gegeroh di baju kasual. Boa-boa awewe anu di daster teh mangrupa ciri awewe singer. Disatukangun payusna daster dina kegiatan harian temah namah gening
ngabalukarkeun giatna anu babarian. Jiga Pirman harita gagaro teu ateul pedah nempo foto pamajikanana Lia anu donto, hatena surser ningali gambar Lia ogoan mamake daster. Kuntung sesa panyambung anu meh metung dipiceun sangeunahna ngaliwatan jandela, kari anu ngerak we dina asbak cekres nyengeutkeun deui roko tapi ngadadak bedo. Aduh, ini asa palal kieu isungut cenah leungeunna neundeun anu geus disundut ret deui kana layar HP. Ari kudu balaka mah Kang teh sono nataku dina unggal waktu, ceuk Pirman sorana dareuda. Saterusna pindah teutepan melong anggang ngaliwatan lawang anu muka ti tadi mula. Aduh, si Dindi natuda make aya acara dadakan sagala, jadi weh ketempuhan kudu nyelangan. Akhirna mah teu jadi mulang kede nya. Ceuk Pirman kutuk gendeng sorangan, sukuna rikat ngajejek korsi hareupeunana. Tayoh nama meureunan terus rasa Lia oge sarua tunga tengo ti lawang panto miharep ringkang anu keur dipikasono. Da balikna teh saminggu sakali pan gawe teh hanya kaluleh teu katempo, najan ngupahan maneh sangkan sabar ngadago-dago tapi kakeuheulna teu katahan oge. Blug ngajablogkeun panto sup ka dapur blower ngalungkeun boboko. Kitu meureunan kayaan awewe lamun keur aya kahayang tataeunan. Ongko janji rek balik unggal Sabtu, tapi geuning teu datang-datang. Lain mangibran ngerah teu hariwang, nelpon atau ngawe aki, naon hesena. Ceuk Lia bari ngekeuweuk HP tapi teu kungsi lila manehna ngomong deui. Ai, buah-buah biakutana cikan urang pariksa. Cenah sing horeng nyaan koredas taya sesa. Paingan Ceuk Lia semuhan jelu. Geuning kitu ari anu keur pada-pada dilanda rindu, pikiran ngacacang kumalayang, hate ngabarung sinang, kalakuan jiga jelema kurang saeundan. Sura-seuri jeung ngomong sorangan, panungtung amek kapegung. Sabenerna di awal mula oge Pirman ngarasa hoream init gawe maklum kasebutna panganten anyar. Dumeh can aya sabulan walimahan. Najan lila menang cuti ti dunungan tapi pangrasana mah keukeuh kurang, masih kene hayang babarengan jeung nu jadi pamajikan. Keur mejeuna resep nyanding Pirman teh resep muka samping, mamayu tuang mamayu tunggang. Pogot ku toel porosot diteruskeun silih ledot dipungkas kesang ngoprot. Nya oge sarua kawin ngadua kalian, Pirman duda kitu di Lia randa, tapi ngeunaan malam pertama najan lain budak ngora beh namah aheng kacida. Nanging hapunten pisan moal dicaritakeun ngeunaan peuting munggaran nu puguh mah ti sore keneh oge geus sasadiaan. Pirman nginum ramuan sangkan tagreg bobogaan can deui madu jeung endog dua rintakan. Kitu deui Lia awahing hayang nyugemakeun kanu jadi panutan keur mersihan awak. Manehna ngalakonan mandi 7 rupa kekembangan, teu poho ngumbah pakarang kabuyutan, make godogan seureuh lalambaran. Dina prungna padungdung, saperkawis urusan ranjang teu kedah janten patarosan, margi Pirman estuning ngawasa pisan.
Sagala gaya hatam luar dalam ti mimiti 99 nepikeun ka 69. Abong anu sarua pangalaman katambah geus lila teu ngarandapan. Duanana ngemu panasaran, rek kitu rek kieu moal teu dihayonan sok sanajan rorong nyapan jeung sesek ambekan. Tanding munggaran kasebut imbang sarua meunang. Nepi ka garis finish harita teh babarengan. Sanggeus ngawasa diri sewang-sewangan. Lia ngalendean Pirman anu nangkarak bengkang dituluykeun paguneman kawuh cecengiran. Tekung silila ti harita, kalayan olo-olo Lia ngajak Mindo. Menta perang ngadua kalian pedah teu kahaja leungeunna ngarampa aya nu nguniang hudang, bangun tatan-tatan geusan matandang. Pirman unggeuk nya tujuan, saterusna galungan nepikeun ka sababar harintakan. Rupina kitu panginten abong panganten. Pirman 40 tahunan boga beungeut kaitung pantes katamah pangawakan gagah alatan remen fitness. Wajar kasebutna mun Lia siranda midang kabandang ku Pirman si duda gandang. Mirna wajar kasebutna mun Lia siranda midang kabandang ku Pirman si duda gandang. Lia mah 30-an, cenah mah keur aya dina usia keemasan, beungeutna sagebrehan mah ka Arab-Araban, halis kandel lain pulasan atawa sulaman, buukna panjang hideung meles galing muntang, kacipta sapertosna mah moal teu hieum kaayaan kebon awi sadapuran. Pangawakan lingsi 60 kiloan, pejel pepel sanaos tara pirajeuneun angkat barbel. Geus lila Pirman bogoh kalia teh ngan teu wani nyarita pedah katempona jiga anu teu pati aya rasa, padahal Lia oge sarua ngan kusabab narimakeun jadi awewe dulang tinande, manehna ukur bisa nyamunikeun rasa dina sikep anu hare-hare. Abong jodoh akhirna ngadahup oge dikawinkeun ku Naib jeung Lebe. Acarana sederhana ditungkulan kulawarga jeung tatangga. Pirman anu geus 3 tahun jadi duda asa kagunturan madu karagragan menyan bodas mihukum Lia anu mata kagugu mata waas. Sadar teu sadar sakapeung sok ngabandingkeun antara urut pamajikan jeung Lia. Pirman balaka sing horeng beda rasa, pang-pang namah ngeunaan sikep anu teu sarua. Nu ti heula mah keur jajar pasar teh katamah goreng adat ka bina-bina, sedengkeun Lia lian ti boga sifat sabar teh jaba berbadan padat penuh pesona. Lia oge ngarasa sugema dumeh meunangkeun Pirman, sarua manehna oge cara Pirman ngalaman komparasi antara bihara jeung bihari. Pirman mah bager, sagala ngarti, nu utami kabukti mangrupi lalaki sajati. Ku hal eta pisan, Lia ngerasa senggah nalika paanggang, remen kabayang-bayang, nalika tarung patutunggalan ditungtungan sarua bobor karahayuan, ngalungsar ngap-ngapan. Kitu deui Pirman kahayang namah gera-gera bisa balik dina pikirna teu boleh ngait ngeunaan adu mekanik, silih rampid, silih capit, silih betrik, silih utak-atik barang antik ditungtungan ku jumerit jeung nyikiki.
balik deui ka Firman anu keur teu puguh pipikiran di kontrakan. Kuniang cengkat niatna mereka cai geusan mandi. Kakara oge sababarah lengkah HP-na kadenge disada. Kuragi rumuru panyangkana telepon ti Lia, barang breh sing horeng telepon ti Dindin. Halo Lur, lain gitunya. Halo Lur, orang geus di lemur ya, tapi Dindin tekebat nyarita. Tapi naon, temal Firman penasaran. Duh, hampura ieu mah nya. Balik ngadadak teh pedahan nampa beja. Papa dibawa ke rumah sakit. Oh, gitunya. Kunaon? Ah, biasalah penyakit nu geus kolot. Terus kumaha kabarna bapak ayeuna? Nu matak. Temal Dindin teu kebat deui, memeh nuluykeun omongan kadenge narik napas jero. Bapak maot, Pir. Bapak maot mang cenah atra nahan piceurikeun. Innalillahi. Walon Firman leuleuy. Hampura euy, urang can bisa balik gawe ayeuna-ayeuna. Paling teu ngadaguan 3 heula. Oh nya tuh ari kitu mah. Sing sabarnya. Keun pagawean mantong waka di pikiran. Ku saya dihendel lah. Tenang pokona mah. Naon nya Lur? Duh, sakali di hampuranya. Ah, geus kalem. Santai we atuh kaos jeung saha wae. Aya kitu wae nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temal Firman bari nutup telepon. Sajongjonan ngajanteng teu lila bluk diu kana sofa satengah mebeutkeun awak. Aduh, aing mah diarep-arep engke sore geus datang deui maneh teh Din. Pokna Firman ngagereneng sorangan. Red cikopi gelekek diinum nyesakeun dedek. Manjing peuting girimis miripis teu lila ngerepan breg akhirna hujan ayeg-ayegan. Cilencang mudal tina susukan ngamalir mawaruntah jeung dangdaunan di awang-awang katempo babarasatan disusul sora guludug anu ngaweuhan. Angin nebak tatangkalan daun jeung dahan pangpung maruragan ni bajalan asa ketir asa keung sorangan heureut lengkah daya panyalindungan. Kitu anu karanapan Lia dina peuting harita keur mah ngemu kuciwa sanggeus nampa bejangeunaan salakina nu teu jadi mulang alatan kapetong ngaganti sobatna anu keur cuti katambah deui bet ngadadak hayang pisan mesat pakarang bari ngesang. Kitu namah pangaruh hujan meureunan ngan hanjakal teu boga layan. Lia guling gasahan tugenah rarasaan kahayang namah nyetel TV sugan kulalajo sinetron bisa ngupahan hatena tapi Lia sieun ku dordarna guludug inggis cara nulian ngalaman kabentar nu akibatna lain ukur TV anu beunang malahan mah nyawa milu ngalayang. Lia nangkarak dina dipan bari neuteub lalangit pikiranana melesat jauh ngalalana nyipta-nyipta Firman anu keur gawe di kota. Susul wae kitu, hitung-hitung pelesir kadaya. Geus hampir 2 tahun teu nincak Bandung. Ah, ketang sababaraha poe oge Kang Firman mulang. Pokna deui leng ngahuleng.
red kana almanak anu ngagantung dina tembok 5 Desember. Gebeg atuh Lia teh reuas. Gusti, kumaha pipetaheun abdi mangkaning? Ceuk Lia beungeutna nembongkeun ka hariwang. Di luar hujan mimiti raat, ti iseu beda jeung kayaan di kota. Di kontrakan Firman peuting harita, langit dihias ku bentang ancal-ancalan nu kumetip ti kajauhan. Di luareun imah kadenge barudak ngora gigitaran. Sakedeung deui jarum jam bakal ngecelik jadi panangtu ganti tanggalan. Tepati mikiran daster harita mah kabe benjokeun ku ngome laptop nyieun laporan. Ngahaja cenah nyibukeun diri sangkan teu karasa ngadaguan waktu libur di lembur. Keur Firman mah nunggu 3 poe teh asa 3 minggu. Pedah remen kabayang-bayang ngeunaan Lia nganggo daster kawuh buuk ririaban. Red Erloji tabuh 1/2 Janari. Laporan geus jadi. Samemeh nguniang klik nyimpen data laju mareuman laptopna kerelek heuai tuluy cengkat diteruskeun babatek awak. Leos muru enggon goledag ngedengan kasur. Memeh nyorang pangimpian ngilang heula nempo foto Lia ditatap diusap rong heap nyeblak celengok dicium reup Firman peureum tekung silila ka tempo bangun anu tibra. Dina sejen poe, sabot Firman pakpik nguruskeun data pagawe. Dindin ujug-ujug datang bari sura-seri sorangan, pok nyarita. Pake alur, hampurannya. Cenah, Din, geus datang ningan. Temal Firman atau heun pisan. Nyalur, pagawean kumaha aman? Aman atuh. Oh syukur geus balik deui mah. Gantiannya bagian kuring anu mulang eta mah. Abong pangantennya nih geus teu sabar kitu. Hihi, apal meureun? Nya ngarti dah kuring oge saruan aja lain panganten. Ari urusan nu kitu mah da keukeuh jadi udagan atuh. Oh syukur ari ngarti mah. Alhamdulillah. Tah kusabab di dinya ngarti, payahna ieu mah nya uing rek balik ayeuna. Temal Firman bari nyerenge. Siap mangga dihaturanan pisan. Ceuk Dindin kawuh dodongkoan. Nya tuh ari kitu mah meungpeung berang keneh ieu teh. Asa kaingetan ieu teh euy. Ceuk Dindin bari ngarampaan pesak. Solongkrong ngadeuketan tuluy nyarita haharewosan. Ieu mah sugan butuh ajaran geranya sajam teh lain bohong sia. Ceuk Dindin bari ngasupkeun bungkusan leutik kana saku baju Firman. Nu bener ieu teh. Firman bangun cangcaya. Ih nyaam, kabuktian pisan ku sorangan. Mantep pokona mah. Temal Dindin bari ngacungkeun jempol. Oke, nuhun pisannya. Serog Dindin ngadeuketan deui ngaharewos ngadua kalian. Nginumna kudu 2 jam memeh makalangan. Cenah. Firman unggut-unggutan beungeutna katarabungaheun pisan. Tabuh 5 pasos sore Firman geus anjaclang dina motorna, saged helm sapatu katut jaket. Dina jok bagian tukangna aya kardus anu geus ditalian, eusina oleh-oleh keur anu jadi pamajikan. Ras inget kada omongan ki sobat ngeunaan obat kuat, sajongjonan mah ngahuleng, tuluy ngagerentes 2 jam.
atuh meureun kudu ayeuna pan perjalanan kalmur teh kurang leuwih sakitu. Cenah jero turun deui tuluy ngoloyong muru warung meuli sabotol cai. Kusiwel ngaluarkeun bungkusan teu talangke glek obatna diinum harita kene. Serenge Pirman umat imut bari ngoloyong balik deui muru motorna. Cekrek kunci kontak sabada di starter motor ngalaju ninggalkeun puseur daya. Sumangetna ngalipet geusan panggih jeung anu dipikamemet unggal eureun di palebah lampu stopan aral ngadago gebraina lampu hejo. Leok motor ngenca bras ka jalan lintas antar kota rada laun oper gigi dumeh loba nu balawiri kenca katuhun jalan ngajajar anu dagang mangrupa kadaharan di emperan toko pakaian. Red ka sisi katuhu toko serba 35.000 sareretan katempo daster dina gantungan. Pirman ngarong heap Lia ngolebat di daster pungsat gugupai bangun ngahiap hati Pirman ngageter nyawang Lia anu di daster dadak sakala aya anu hirup jeroen calana laun-laun nguniang laju maksa hayang manjangan sanajan kahempikan reg eureun sakedeung nyilang nangtung bebenah kalayan santuy mereslah kanu nyurungkuy gek deui blesur ngabiur sajeruning tumpak motor Pirman ngagerentes anjir apa ngaruh obat gua teh geus terap euy aduh mangkaning jauh kene cenah ngadadak bingung sorangan anjog ka jalan kabupaten Pirman beuki eleke sekeng teu anta parah gas di batek sahayuna nyeak jiga bangsat anu keur diudag-udag. Satengah jam ti harita akhirna nepi ka jalan desa kahayang namah beuki gancang tapi teu bisa alatan jalanan nanjak jeung loba logak. Gujrag gejrug Pirman beuki ratu sakapeung muringis nahan-nahan anu geus ngalinggis. Tayarine ngarasa aneh eta bobogaan bangun anu ngae hoyong enggal penak sareng tutungkusan teteh anu raos sapertos kue. Si junior teu sirikna maksa teu mirosya dunungan anu ngarasa kasiksa. Memeh nepi Pirman ngawasa diri pupuringisan di sisi jalan deudeuh teuing anu hayang juga latanding. Nepi kaburuan reg nampe lawang teu lilapanto aya nu muka brai Lia ngabagea blenyih imut nyari laju mapag anu jadi salaki. Pirman tepati loba carita beungeutna semu pias tarang renung ku kesang tiis aya saeutik rasa kuciwa dume anu ngabagea teh teu percis saperti anu dipiharep ti tadi mula. Kahayang nama Lia teh geus siap sadia ngabagea kalayan daster geus tumrap dina awakna. Canak ieu kardusna akang teu kiat ieu oyong kapengker. Pokna Pirman bari gura-giru turun tina motor. Mangga Kang, duh aya naon ieu teh? Walon Lia bari ngudaran tali anu meungkeut kardus. Memeh ngoloyong Pirman ngarawe leungeun Lia laju ditarik sina adek. Ih akang Cik Lia semu ogo celengok Pirman teh nyum pipina tuluy ngaharewos. acukna gentos ku dasternya Pokna bari nyerenge. naning Kang Lia tekebat nemalan sabab Pirman teh kaburu ngaleos kalayan rurusuhan. Lia ka jero imah kardus disimpen nyilang heula ninyuh kopi
Sajeroning di dapur manehna bingung temangih tungtung tagiwur loba kapaur. Sanggeus neundeun cikopi dina meja, koloyong nyokot anduk tuluy dibawa ka kamar mandi. Kang, ya andukna bili bade terasiram. Cek Lia nyelengkeung ti hareupeun panto. Kulutrak pantona dibuka, Firman ngelol bari nyarita. Kumaha pami ibakna sareng? Cenah. Ih, akang mah pan abdi mah tos ibak. Walon Lia ngagadeud meni pikalucu. Atuh Lia, nya, yuk. Cek Firman meni haros-hos, sigana mah geus teu kuat, hayang nojos. Sanes waktosnya, sok akang na bebersih heula supados raos. Walon Lia bari ngasungkeun andu. Firman ukur bisa nahan kahayang, teu bisa maksa kanu jadi pamajikan, gap anduk ditampanan, laju neuteuk Lia anu ngaleos muru ka kamar. Sajongjonan Firman ngahuleng, pipikiran tungteng ranteng, red kanu geus mangkreng. Kemon, cenah tuluy satengah lumpat muru ka Lia, karawek nangkep ti tukang, Lia reuwaseun. Akang nanaonan ih. Itu nate bari teterjelan semua ogoan, rogoyong eta Lia teh dibawa ka enggon, sup ka kamar, blug panto nutup sabada ditojer suku pedah teu ari bari mangku. Akang sabar heula tuh ih. Cek Lia ngareuwi, Teu kiat sono akang teh. temal Firman beuki haros-hos. Kela sakedap abdi aya dugikeun. Cek Lia bari pakupis nakis leungeun Firman anu samarampa ka mana-mana. Samar usap ti luhur nepikeun ka handap, gap itu gap ieu sagala dipencet. Atuh da hoyong ayeuna. Temal Firman keukeuh ngopepang. Sakedap kan dangkeun heula. Temal Lia bari satengah nyuntrungkeun. Blug, Firman nangkarak luhureun kasur, tuluy nyerenge. Oh, palai posisi Robi. Lihat teh, supadosnya penggendali pangintennya. Mangga tuh. Cek Firman bari nyang saya ngagebra di luhur ranjang. Sajeroning nangtung, Lia neuteup antep salakina, teu lila katempo aya cimata nyangkrung dina juru panona. Firman kerung teu ngarti ku sikep pamajikanana, laju nguniang diuk sisieun dipan. Bluk Lia nyuuh dina lahunan Firman, nyarita di barung keclak cimata. Hapunten abdi Kang. Kek, kunaon Lia teh? Rupina moal tiasa nyumpunan kapalai salira dina danget ayeuna. Walon Lia bari nyegruk. Nah, tadi siang pisan sumping tamu bulanan Kang. Jadi Lia teh Mun sapertos biasa sumping sasi dina awal bulan. Hapunten pisahnya Kang. Segruk Lia ceurik dina lahunan Firman. Beg atuh Firman mentegeg, nahan hareneg anu ngakibleg. Ambekan sesek, hatena kuciwa teu kapalang, hanas jauh di jugjug anggang di teang ngarah bisa renghap ranjug sataranjang, hanas tunggul dirarud catang dirumpak, hanas agul ngahunyud bakal menang dina urusan tumpak. Harita bati handeueul ngabagel, kuciwa taya padana, sajongjonan ngaraga meneng, satekah pola hatena dipeper, nampak kenyataan kudu bedog ngerang sadan daster. Hanas geus kabayang ku Firman. Ti mimiti muka kaos nepikeun ka paadu waos di barung napas anu haros-hos. Sanggeus narik napas jero, lalaunan leungeun ngahiap Lia geusan cengkat, kawuh dareuda. Firman nyarita, teu nanaon pami kitu mah Lia, akang ngartos. Cenah, Hapunten abdinya Kang. entos teu kedah nangis bager.
Cek Firman bari ngusap cimata Lia, anggur mah buka kardusna, aya oleh-oleh kanggo Lia gerak. Pokna deui dari anak keranan. Sekali dihapunten anu kasuhunnya Kang. Nya dihapunten pisan. Kumaha deui atuh Lia. Leos Lia teh ninggalkeun Firman anu nganteur ku teutepan jeung imut maur. Firman rumahu miceun Bang Balu. Cekres udud bari ngararasakeun anu keukeuh ngajedud. Batan paler eta si junior teh kalaka jiga anu beuki ejegeler ngarengkol adug songkol tegenah cicing ngarasa rungsing. Nangtung salah diuk tegenah si junior beuki gagah teu leah-leah. Pikiranana nyaba teuing ka mana neangan cara kudu kumaha sangkan bisa walagri cara biasa. Dina waktu anu saterusna, akhirna Firman menang ide keur nambaan bobogaan, koloyong ka dapur, tuluy muka kulkas, gap nyokot sabotol cai anu geus tiis, tuluy dibawa ka kamar mandi. Si junior dikompres cai es sangkan lempes. Di tengah imah Lia muka eusi kardus. Barang dibuka pinuh ku mangrupa kadaharan bawa ti kota. Hiji-hiji dicokotan kawuh bungaheun pisan. Barang ceg kana bungkusan manehna ngahuleng sakedapan. Naon ieu teh? Asana pamohalan lamun kadaharan? Gerentesna dumeh panasaran laju dibuka. Breh teh eusina daster 3 siki, modelna sarua tapi corakna beda. Jung nangtung daster ditapelkeun kana awak, lungak lenggok bari puputeran. Firman ukur ngawaskeun ti satengahing lawang. Disagedengeun hanjelu aya imut anu ngawengku. Bagja nempo pamajikan anu keur bungah alatan dibere hadiah. Srog Firman teh ngadeuketan, Lia malikeun awak, pok nyarita. Hatur nuhun nya Kang, dasterna katampi kalayan kabingahan. Nya Lia. Ngapunten moal waka dianggo bade disimpen heula samentawis mah nya. Ih, anggo atuh. Wios kitu. Wios atuh. Akang hoyong ningal cing cobian tah nu ieu. Temal Firman bari ngasungkeun daster beureum ati. Ih, moal teu sae geura dianggo ku nu geulis mah. Pokna deui bari imut. Ih, ngarayu akang teh. Walon Lia bari imut ngagelenyu. Henteu akang mah teu ngarayu. Nu leres eta teh. Cek Lia bari jeletot nyiwit cangkeng salakina. Boboh yuk, akang capek itu Lia. Ih, akang mah pan abdi nuju. Bobo ieu mah Lia, bobo sanes bobo. Cek Firman bari mesem. Moal naon kitu? Lia ngolongan, duh kata, urang emutan sasarengan yuk, supados. Cek Firman teu kebat nyarita. Hayu atuh, mung motorna lebetkeun heula, beupeureun nu sanes mah teu acan tiasa lebet. Garasina kebanjiran. Cek Lia ngadilak matak nyeblak. Siap. Angin puting ngahiliwir lalaunan, sora jangkrik jeung cihcir patema ti kajauhan. Langit hideung taya bentang anu makalangan, boa-boa hujan rek datang deui. Di jero kamar, Firman ngalungsar,
nangkarak sanggeus cacap bisa ngecelak sok sanajan ku cara anu minculak lia tibra naleukeum dada anu dipika cinta ngan katingali di luhur kasur teh aya hand body, aya minyak zaitun, aya minyak kalapa, bahkan jalan terah ge aya odol, aya skincare, aya sampo, aya sabun, aya sunlight, pokoknya mah sabun colek aya. Siga nama puting harita, Firman jeung Lia keur latihan dagang. Katingali aya galon kosong, anjir. Yang naon galon kosong. Malah dihanap ogaya oli. Yang naon olinya. Tekung silila. Breg hujan turun dina wanci ngagayuh ka subuh. Hawa tiis nyalusuk ngaliwatan erang-erang. Firman ngulisik. Celengok nyium tarang Lia dedeh nakeranan. Rep deui peureum nuluykeun nyorang alam impian. Puting anu jempling sanajan ukur di tilaman samping kahayang Kang Imang nyaeta Firman cacap kacangking silih rangsadan poho katemah wadi tapi matak matri dina memori bener lain cek beja adalah kitu buktina geningan Lia teh sae tandang sae goyang. Bulan sapasi katara alum tuluy nyumput satu kangen mega hideung laun-laun bentang rapang hiji-hiji ngilesting kerles ilang ngahiang teu bulan teu bentang bangun hanjelu basa Firman nyinglar tiris ku cara mukaan baju. Firman kataji ku goyang gergaji ngagusruk sababaraha kali Lia parigel gitek lir tukang ngigel nepikeun kanenggel rarasaeun dedeyeun tumpak taeun masih kabayang-bayang nalika ajrug-ajrugan ku kudaan. Pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.